Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun Wastasim kuring Widya Sri Kartini. Abi kawit di Kampung Rajasari RT 2 RW 2 Desa Papayan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Abi medal di Kota Tasikmalaya tanggal 14 bulan Juni tahun 2000 hiji. Yuswa Abi 20 hiji tahun. Abi jebolan di SMA Terpadu Riyadul Ulum, teras ngalajengkeun pendidikan di IAIT atau Institut Agama Islam Tasikmalaya, nyandak jurusan PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ayeuna Abi mahasiswa semester 3. Karesep Abi jalan-jalan, maca novel, nonton film, jeung olahraga. Sakitu anu tiasa dipihatur hapuntenna bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.